aing ngawedakan, aing nu meuli minyak wangina, aing nu abdayaan ka salon, baju menanti aing, kabeh ti aing, behal duitna ti aing, nu merobek sia. Dan tadi lanjut, yuk cerita itu nyala itu kan nempel wae. Eta leungeun perbandingan leungeun sia jeung leungeun kania. Kan perbaikan keturunan atuh. Aduh tinggal si eta. Gado udah tinggal ya. Aduh. Geunahna si ate eta euy. Teu mantak jadi teu mantak aruksak citra siapa gitu. Memang geunahna jadi nu beget goreng teh gitu. Asa kegeuna kali apa? Kali kena ya bae. Udah heueuh dia mah. Aing seberapa tahun bareng jeung mantu bisa karawak-karawak gitu. Nyasa katutulutan. Sing nyakar. Sudah nyakar. Neng ngapain? Naon si jambena si teh ka awewe main kerowak. Tuh kudu ieu pokona mah asa sebentar serintil. Maksudna kumaha? Pokona sebentar serintil teh. Memang kamu ini luar biasa, Han. Iya dong. Luar biasa. Wajah memang rujak. Sirah botak. Irung pesek. Ceuli rembi. Kuntu paburantan. Suku jebra. Kanyut gurut. Satu rumah masak. Tapi kalau urusan wanita, memang kau adalah segalanya. Aing teh. Apakah kamu satu perguruan dengan Pak Kubu? Pak, itu Majalah kayak mana? Majalah. Yuk, dia mah sajam nih, Pak. Belah mana? Sajam ka dieu wing mah. Oh, belah itu. Kota, dekat kota. Itu. Mana? Di gunung sarua. Sarua. Di gunung. Ai jeung urang Majalengka mah awet geunya. Pager ya apa? Beda. Bagus ya mah pokoknya mah. Pangnengan kena aing atuh. Tapi di tangan Pak. Ngarampeurkeun ini. Udaikeun. Udaikeun. Papanan kepilih sudah. Udah sieun atuh sigan kamari meureunan. Heeh. Trauma ini ningali awet teh lah. Hah? Ning trauma ningali awet teh. Nah, tunggu sakeun mah atuh sekala laki tuh. Si anu lagi tuh kasihan. Anu lagi. Kali. Udah siapa lagi ya? Tinggalin lagi, siapa kau orang dia? Bang Emok sih teh. Oh, Bang Emok nasahan lagi. Oh, lalang ora ieu ge pelanggan Bang Emok. Urang heula. Aku mana geus dibikin ka urang. Tapi kan orang latih. Isi lah. Sia mah memang aos aya urusan. Naon? Ai suka teh urang mah nya eta teh nu di TikTok. Nya eta nu TikTok anu gigituan deh mah. Lain, urang mah suka teh anu di TikTok jeung Kang Sule kan anu di TikTok dua. Lain. Lain ieu mah mangge eta dinya dina tangkal jame. Aja aduh. Ah, dia sahang. Dia sorangan keur sedih ditinggalkeun ku salakina. Jangan sedih. Mana kenal galau. Aisyah kenal galau. Aing mah maneh dengan aya aing teu ngamek. Nah, sia. Aisyah kan aya sahasia. Lah terus kunaon nih maneh? Eta mah mamajikan aing. Tanya bener pemajikan sawang lain? Sanes ya. Ayo, Ang, Terus jadi aku aing.
Hang tengah kungan hang. Ya tenang cicing. Kunaon? Masalah salaki saling kuai jeung batukeun we tenang aya aak. Teh teu panas ohang. Eta teh lain di lupang nyeklan ku sok nganterkeun. Sia. Ya. Teu aya mah lamun bener ya soang pan aku ngaku ya. Cing neng, kade neng. Kade. Pia ieu teh pia, bapia teh. Ieu teh bapia teh. Atungan dihakan. Bener ya hang pamajikan, tapi nah teu ngaku. Teuing atuh. Soalnya Kabaran profesional. Oh. Jadi keun wae si ayeuna urang tanya nya. Ya. Pan si Ohang sok ngeureyan wae awewe nu aya di dieu. Cemburu teu neng? Henteu ah. Hah? Oh henteu berarti teu sayang atau itu cemburu mah? Teu hayang abdi naoge ah. Oh gitu. Tadi abdi teh dipaksa ah. Oh jadi selama rumah tangga di soang teh kapaksa? Kapaksa ah. Ya Allah, ya Robi. Abdi teh manehna mawa babaturan hansip ah. Ya, terus? Abdi digerebek. Oh, gitu. Nya sama majikan aing siga kitu situ Neng, mana? Ya cicing lah, urang mah hayang nyaho cik. Maneh ka awewe di panggung sok romantis cing ka pamajikan sorangan romantis teu sok. Ayo, bere lagu pamajikan. Sok sia. Sok buru beura. Biasana teh anu eta teh nyanyi Ayo. bulan malu. Demi cintaku padamu. Oh eta lagu favorit mah. Kan siapa bagian lip sync kan nyanyi nama kanaya. Cacalang apa nu gua cacalang. Ya. Itu nu nyanyi pamajikan mana cacalang apanya? Hang, aya pamajikan mana jelema atau acil di juru wae. Maju kan dia. Mana apa agak pun. Ya. Cie. keun bae lah. Sia geuningan ka Sok aing. ke tengah. Mana ge sarua we. Sakatan tak kitu cing nyaraah sia teh ka pamajikan teh peperieun untuk bogaan pamajikan ulun pikanya ah. Aduh. Sok. Ya. Ieu nepangkeun anu pernah katipu. Kita ayeuna keneh. Ya. Abotingnya terus abang. Turun ke heula, tuh naik heula jauh turun. Oh, cingnya. Cicing hala. Embung ah, cicing ah. Aduh, diusir pamajikan serangan. Pamajikan serangan diusir. Kanaya mana kanaya? Cari gitu kada bisa. Kanaya. Aduh, jauhnya ka dinana. Aduh, sieun. Oh, bener. Oh, pisan asalimu. Lain. Tinggal di ditu. Mana? Aya san. Oh, aya. Bener di tukang Ah, dia lalabu. Kita bisa kan. Kunaon sih? Iya, pas nah itu atuh. Lain eta Kang Sulenya meni cerah anu. Cerah ayeuna nama. Ada kudu cerah segala lupa oke atuh. Oh, iya. Dari leuwih ngora 10 tahun ya aya tinggal. Oh, beda. Bener ieu boga si Oci. Perawatan bareng. Perawatan bareng. Ya, urang geus ada di Hang bawah. mana sok perawatan tarahang. Saya suntik, jarum suntik lagi sieunan usia amat. Dil. Hei, nah urang kana perawatan teh nyaho we. Itu juga mana mau nu make haslin. Jeung di haslin anu di pasar baru teh anya. Michido. Aduh, beri bagus tarik dah berarti ibu eta. Kamichido. Apal Michido? Apa? Seger snow atuh. Aya sia mah bedakna bedak Doris. Anak Doris. Ya, dasar ke amplas. Ya. Kalau mereka ngomong saurang saheula. Pan saurang. Ya tapi dia mah bareng, ulah bareng. Urang saurang. Kita ngomongna saurang. Sok mana lah? Sok. Sok. Ya, ayeuna silit tuduh. Kumaha tuh? Sweet. Sok atuh. Naon eta? Saya kitu urang. Naon eta naon? Iya urang mah. Naon? Ari teh naon eta? Ieu urang ucing. Iya kan ieu tah. Itu mana? Ieu. Naon dia? Ieu. Biasana naon? Gajah. Oh, gajah. Iya naon? Ieu jelema. Iya, cung. Ieu Sirup. Ayo mah beurit. Mana ulah ele? Beurit. Lamun sia beurit, mana tiang listrik? Nya beurit jeung tiang listrik. Sentek. Ucing. Hah? Ucing. Oh nya ucing. Beurit. Ucing. Beurit ya kan? Ku ucing. Cucing menang. Menang beurit. Oh, Menang beurit. Saya atuh di mana-mana oke. mana ele berarti? Ih, benar.
Aku sedih ayam berit jeung ucing menang berit. Sok urang juri. So, Berit, ucing. berit dihakan. Badekeun dihakan ku ucing. Ucing menang. Mana berit? Kela apa aing nu ngahakan berakum nu elek. Tapi ucing menang naon? Masih eta, bener. Jadi. Bisa. Monyes nu dihakan berit si teh ucing menang gedang benteu. Berit. Saha? Ulang. Oh, mana yang berit? Ulang berit. Pek. Lain bupek, kira lain berit bupek. Lain berit. Oh, setengah. Berit, Berit. ucing. Berit dihakan. Ucing. Berit tak? Ayo. Bener kene. Tanyakan menang naon nanti siapa yang jangan ucing menjawab. Geus kieu sok mana berit? Berit. Siapa? Berit. Ucing. Ucing dari naon? Dar berit. Anjing tak datang. Aing nu mana? Sia, anjing. Kucing dakan ku anjing, berit dakan ku anjing. Jadi nu menang anjing. Lalieur rek ngomong wae lalieur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak mesumpi. Halo. Tepang deui di acara. Pan anjing nu meunang. Nah jadi mana ngari luar. Masuk mau erek mana heula. Suruh pogo. Sok. Anjing menang. Ngomongna lah gitu sia teh. Anjing menang. Teh gitu. Salila kan jadi anjing gitu atuh. Coba anjing menang. Kan gitu sia teh. Mun, pan salira anjing. Abdi anjing. Tos lambi teu ngagogog abdi teh. Aing ada teh. Ya ucing. Ucing. Berit. Geus paeh. Sok. Anjing nu hirup kene. Sok. Anu bisa main anjing iwal ti saurang. Naon? Pak Dedi. Mana mamal bisa. Sok. Cari cing apa ya? Mana di tadi. Jangan ganggu ah. Sok cicing. Kira-kira rek nanya. Ari anjing menang boga ka Bogor teh. Anjing menang boga ka Bogor. Menang boga ka Bogor. Menang, tapi Saya anjing menang buka kabogo. Menang atuh. Menang ieu mah paribasana abdi janten anjing, Pak. Terus abdi anjing. Di mana ya anjing? Sok atuh rek. Yen pidato mah ya. Bade. Sok yang ngomong lah. Ya. Ini coblak wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang jeung sohang di dieu. Lamun geus bejaan. Ya. Kayaknya pan aya baren wabillahi taufiq tah geus saya teh ngarti. Itu bisi wabil topik wal hidayah terus aya deui pengumuman nu lain. Pokoknya sok ateul ningan. Heeh, sok aya wae. Jadi bejaan lamun erek. Bejaan urang duaan. Ya, tadi bejaan. Ya. Udah, aku nu aya aturan. Aturan. Ka ibu-ibu. Urang mau ka ngomong lamun bapak beres. Mun bapak geus beres, karena urangnya Ya, bener. Main segala lu pakai lancar. lancar, adil eta teh kan. So, Kang Oka. tadi menang bapak. Ya. Bapak menang. Bapak nu ngomong, Muhun. Abi mau waka ngomong. Mohon. Dihakan ku aing serius. Ya teh, batur keur pidato. Tadi pan urang nu meunang. Aing teh heula. Bejaan hang mana boga baturan teh ulah sok kitu atuh. Turut pidato. Kamu ibu-ibu bapak Cicing aya abi. itu jeung babaturan mah kudu situ. Mau ayi oge. Cicing siap. Itu pidato sate kumaha? Ka para pedagang mana di ngabejaan si Antonia. Nya, ngabentar. Oke. Mana pernah kabentar gelap can? Batur rek ngomong siap ngomong nih. Lamun nyarek mah geus mas mana cicing apa gitu. Ya mah batur rek ngomong ilu ngomong. Moal beres-beres urang.